Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadaya siswa-siswi kelas 5 SDN 091 kumaha sehat sadayana? Alhamdulillah upami sehat sadayana mah. Hadir sadayananya ulah dugikeun ka yang absen kanggo diajar dinten ieu. Tah, di dieu ibu bade ngajarkeun di kaweruh Nah, ayeuna naon ari sajak teh? Sajak teh nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka diwangun basa Ugeran atanapi puisi. Sajak ditulisna teh biasana pondok. Ngan kauger ku jumlah kecap, pilihan kecap, wirahma, sareng purwakanti tina eta kecap-kecapna. Kumaha upami eusina sajak teh? Eusi sajak teh pepel atanapi singkat. Henteu papanjangan, henteu pararanjang. Lamun nyaritakeun hiji kajadian atawa pasoalan teh. Jadi eusi sajak mah singkat. Henteu papanjangan lamun nyaritakeun teh hiji kejadian atawa pasoalan teh singkat weh. Anu disebat pepel teh. Terus anu salajeng mah dina sajak teh aya unsur-unsurna. Unsur-unsur sajak diantarana wae jejer atawa tema. Jejer atawa tema teh mangrupa gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Jadi gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca teh cing naon eta nu jadikeun utamana atanapi jejerna tina tema. Terus unsur anu kadua nyaeta nada jeung suasana. Nyaeta sikep panyajak anu maca. Kumaha sikepna teh? Maha molotot, sikepna eta panyajak anu maca teh naha pikasieun, nada kumaha janten kedah disesuaikeun dina unsur-unsur sajak anu kadua. Terus nu katilu eta rasa. Rasa teh mangrupa hal-hal anu ngajiwaan eusi sajak. Moal mungkin nuju macakeun sajakna sedih tapi bari seuseurean. Sajakna bunga tapi bari sedih, bari ceurik. Tah, moal mungkin anu kedah didugikeunana kumaha ta eta teh rasana. Jadi hal-hal anu ngajiwaan eta eusi sajak. Nya, terus anu salajengna unsur-unsur sajak teh nyaeta amanat. Biasana dina eta sajak teh sok aya amanat. Amanat teh nyaeta pesen panyajak anu karasa kanu maca sajak kanu maca eta sajak. Kumaha tah karasana upami urang saupamina urang nuju maca sajak ieu teh tah aya pesen panyajak anu kudu karasa kanu maca eta sajak. Eta nu kalebet kana unsur-unsur sajak. Tah, naon cenah bedana sok aya sajak, aya deklamasi, salaresna sajak sareng deklamasi teh benten. Nu tadi sajak mah eta nu tiasa dipintonkeun langsung bari dibacakeun, ari deklamasi mah nyaeta ngagalantangkeun sajak ku cara ditalar di hareupeun umum make peta jeung wirahma. Beda jeung maca sajak nya sajak mah dipidangkeunana teh make teks anu dibacana teh aya di cepengan. Ari deklamasi mah tiasa bari pepeta. Tiasa aya gerakan-gerakanana upami sedih, upami seuri kumaha tah tiasa dideklamasikeun mah henteu nganggo teks bacaanana teu aya eta deklamasi. Tinggal aya video anu tiasa ngabedakeun mana sajak sareng mana deklamasi. Sok mangga kupingkeun ku sadayana. Hejo pagunungan, Paul lautan. Hejo Paul langitna hate kuring. Ieu ena urang tinggal contona sajak. Nya
Ajib Rosidi, Hejo Pagunungan, Paul Lautan, Hejo Paul Langit Nahate Kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing kemana kuring lempang, tanah lembok tempat pemetah, angin nyeop nyiuman utara. Masing di mana anjen nunduk, masing iraha anjen culung, kuring memumpang, kuring rek datang nelken parang, nelken jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung pating lincah dada. Kuring kesejak siang ketih ngopaya, ketih maranehna numika cinta panjang. Kuring kesejak siang panon celong angga, jasad ruksan talangsa adada anjing. Hejo Pagunungan, Paul Lautan, aya kamarasan ngan katukenahan. Hejo Pagunungan, Paul Lautan, aya katentraman ngan ancaman. Kahartos ayeuna bentena sajak sareng deklamasi tah engke aya pancen aya tugas kanggo hidup mah sanes maca sajak salaresna ari maca sajak mah atos di tugasna atau sawatara kapengker minggu-minggu kapengker anu ayeuna mah hidup sadayana dipiwarang macakeun deklamasi. Aya contona, aya kalimahna, aya teksna nya eta mangga ku hidup sadayana diapalkeun heula upami atos diapalkeun anu judulna deklamasi mah nyaeta Tanah Sunda karya Anugrah Samsopian. Ku hidup sadayana diapalkeun upami atos diapalkeun mangga video call sareng wali kelasna masing-masing. Kahartos sadayana ya upami kahartos mangga ku ibu dicekapkeun mung dugikan adieu upami aya kalimah-kalimah aya kecap-kecap nu kahartos hapunten samudaya kalepatan mangga sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga